burit lah udah balik ah. Wangsul ti marana atuh ce? Iya, toh di mana atuh si kebonnya sebenarnya. Oh, meni di kekeran sagala atuh. Bisa ya ieu wa ieu teh. Aya begal ieu di kebon-kebon oge. Soalnya ya jate pakai emas Arabnya neng. Bahaya tuh teh. Iya $20 ya teh tuh. Oh, asli teh. Asli atuh wa tinggal mata si neneng di dekeng tempat tuh. Itu $20 itu hargana teh wa di Indonesia mah sabaraun Oh, caroge teh damel di luar negeri. Heeh, jeung abi tuh. Ke asa teu kaharti. Nah, eta wadah cokorna pasalia kitu. Wa metis ya teh si suku teh me teh hareudangeun. Wah, jadi lamun diangge duana nama hareudeung gitu. Hareudangeun ya teh suku teh wa karunya ya teh metis nya. Sanes keongeun eta indung suku. Sanes keongeun bisi roromeheun sabelah teh uruna itu. Nya nya. Roromeheun sabelah ditutupan. Bahaya atunya. Tumben euceut teh janten akur. Kang Edi besi berpaling yang lain atuh wa. Nah, akur. Eta nu anom menikeun ka Setia. Setia ya nu anom lamun teh Setia wa ku si Edi moal dibere jatah. Oh. Kabar wae na teh Kang Edi teh nuju ke sakedap. Tapi nah ninggal si Neneng mah teu ngage perhiasan sih. Pisan wa lamun si Neneng ngadekeng gelabi engke teh bakal dibere jatah ku si Edi lamun teu balik moal dibere wayahna. Ari herwan eta we rek herwan ijah masak di dek. Ari eta ce ijah eta ngangge kaca sosot teh sanes bolor sanes. Sanes atuh tuh. Ya sawa tuh. Mun tia komplit 2 lain lamun tiasa mah wawas di kacamata teh nya ngarah teu katinggal ompong gitu. Nya. Kulit beuteung geus nyisirikeun we di dinya ti tadi. Juga aya nu lucu da aing mah lucu-lucuna teh surene. Tadi biasa we. Heeh, ieu teh meh teh hareudangeun karunya mane da tiis geunaheun. Curiga roromeheun sabelah teh. Aing mah teh roromeheun tuh. Mana roromeheun meureun si Neneng. Ya ampun. Meh tiis ge teh mane karunya hareudangeun da suku ge sarwa tuh jiga ieu ai mane. Jiga jelema teh teh. Kelempang sanes ari salalah obat mah henteu ieu teh. Henteu wa urang mah da normal wa teh si sureneng meureunna teh. Guluh meni ulah we urang ngagaya saeutik teh wa si eta mah. Ari anu anom nu mana? Ieu nu anom. Aya nu sepuh. Nu sepuh ieu. Ngelehan we nyebelan sapatu ge pasalia. Eta tapi wa aduh ngeunaheun ieu teh wa. Nya. Jadi tiis. Etang di ASEAN gitu. Eta bener wa. Coba eta naon keteplek. Tidak bermodal make senal ge keteplek. Ieu we pemikat ye si Edi teh. Tah gara-gara senal ieu teh pikeun ka didinya durder. Pemikat tina naonna. Ari Kang Edi damel di Amerika teh kuli macul. Kuli macul mawa bedog cenah mawa ieu pacul mawa bedog naon deui geuningan parang. Tapi meuni royal istri ge duanya. Atuh da keun beakeun cenah majarkeun teh. Ari si sureneng meuni hayang ka salaki batur. Ada urang mah can dikawin mah. Can dikawin urang mah. Eta we si Suredina mageeran. Mane deui mending daek di madu atuh sia teh. Urang mah can dikawin dah. Urang mah menjadi mane embungna urang mah di madu. Ih. Mending diracun gitu. Apa enaknya di madu Jawa ya? Urang mah daek, aing maduna hungkul mah ngeunah. Aing mah makan ati. Madu ngeunah madu teje ngeunah. Madu anu di warung. Heeh, madu di warung mah amis. Ieu madu cinta. Aduh. Oh, jadi antu cinta. Cijah jadi ieu teh hasil Kang Edi macul di luar negeri kepeser balong. Ieu teh tuh bari tuh. Balong sawah mah berarti itu. Alhamdulillah nya. Ieu neneng anom cenah geuleuh. Ieu teh karagadapna soalna wa mah ngaherwan we urang. Ari si Mang Edi geuring sok kusaha dirawatna? Ku sim kirung. Urang oge. Aduh, ini sok ngaku-ngaku. Urang anu reueupna sia. Ari eta dus teh naon sagala dican. Ieu teh wa kadaharan, ieu teh minum naon sagala aya wa ieu teh. Gitu. Oh. Jelema yoyo. Meuni katu tos ti kebon ge eta cacanakan lalebokeun meuni sadus. Mumpang-mumpang meh teh bulak balik soalna imahna jauh. Oh, gitu. Naik kereta.
etana aya kadutan. Teu wareg sapiring bapi. Jadi, meureuna eta- teh orai kadut. Lain dari eta kaca soca teh kiriman ti luar negeri duanana disambut. Anti radiasi Cik Ijah, Cik Ijah curiga tuh ari Ceu Neneng nah sok nyolendang wae kantong. Nah, Teuing teh aya naonan teh jerona teh kadut teh nanam. kali kali mah Ijah kudu dibuka bisa rahasia. Oh, rahasia jeung si Sarkedi. Ieu kamari teh anu komentar. Ada ya kadut-kadutan Ya, sia. aya nu komentar netizen. Eta Sok cenah atuh disidik buka. teh cenah si Cing Neneng teh. sepil. Cing ogo sepil atuh Neneng. Urang sepilnya. Aya Di geuning. sepil ayeuna mata. Naon ieu teh? Cantikan. Aduh pemikat si Edi can. Hai, Dedeh. Ngirujit Ieu tah. Menang menyem-menyem meureun Ijah. bedak. Oh, mah nyang Ieu gitu. sunblock. Eta Aya HP. Tuh, HP paranti nelpon ke si Edi cenah wa. Terus Aya kerudung. Tuh, ya paranti Sadara naon komplit. ya kerudung. Tuh, Sok. aya kopi bisi ingkes kan ari ngontos. Terus beres ngonten teh sok capek. aya kejo di Aya sanding sia kopi-kopi. Aya naon deui cenah? Jug molore di mah batu Aya kere hand kadar body. kopi. Kan ari konten teh sok pepanasan tah. Ijah, supaya Kalau teu- digubung gua. eta siga mawa lap. Oh. Ya teh si Ijah sok ingusan wae kitu tah. Paribasa ka aing leusan ieu aya ingus aing mau ingusan. Eta mah jangke mah dan penting sa jeung si Suredi. Tah kitunya baraya. Baraya da nama si Edi nage nuju teh aya nuju di Jadi Jepang. jongjon. Oh jadi si Neneng teh ngadampingi terus. Heeh, cenah. Amun teu ngadampingi cenah mah dibere ieu naon jatah. Tapi kade Ijah, kade ti penting ku si Neneng bisa dibere racun ke. Moal urang mah da ayeuna mah taliti soalna urang buka kamera tah. Oh, Ieu tah. heueuh, Kamera kekeran. CCTV tah urang mah wa. Kekeran gitu. Kekeran tah boga macam-macam. Lah gitu netizen cenah gitu. Takol si Neneng Ieu teh kurang ieu. sararasna Ijah sareng Neneng teh CS berat bestian. baraya. Sararasna mah teu aya nanaon, hanya konten akur sararasna sami-sami gaduh keluarga baraya ya. Eta baraya. Neneng, nah gaduh caroge, gaduh murangkali. Abi gaduh caroge. Nah, Mang Edi, gitu, gaduh baraya. Putra bade 5. Cuman hanya di kontennya, semoga terhiburnya. Iya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan, Nah, yang eta, kasar. Soalnya kami atas nama yang punya akun Cumi Barawak cuman ingin menghibur saudara-saudara yang ada di FB Pro Biar dari terhibur. Sabang sampai Merauke dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu. Biar Pada baraya terhibur dimurahkan gitu juga loh. rezekinya ya. Amin. Terutama untuk diri kita, untuk orang lain juga semoga sehat selalu dan Amin. dimurahkan rezekinya ya. Mohon maaf ya bila mana Sarehat sadayana. ada yang kurang seneng Sukses sadayananya, di baraya. scroll aja, dilewatin aja. Kalau yang seneng silahkan like, komen ya. Iya, mampir, monggo. Pintu terbuka ya. Tidak dikunci ya, pintu terbuka ya untuk siapapun saudara-saudara di mana berada ya. Mohon maaf sekali lagi dari kami atas nama yang punya akun Cumi Barawak. Ini bersama Ijah dan Neneng ya. Kalau di YouTube-nya namanya Cumi Barawak Ijah. Ijah, J-nya pakai Z ya. Semoga terhibur juga ya buat semuanya. Selamat Idul Adha 1447. Semoga kita bisa menyusul umroh juga ya, mengikuti haji-haji yang lain, terutama haji besar. Amin. Dorong doa untuk kita-kita, khususnya umumnya untuk semuanya. Oke. Kita sebagai muslimin dan muslimat, mohon maaf ya, itu hanya bahasa kontenan ya, tidak masuk hati. Sebetulnya Neneng sama Ijah itu bersahabat baik, bersaudara lagi, saudara, Ya, bukan bohong, bersaudara, dia saudara. bertetanggaan rumah Ya. saya. Ini Ijah suaminya Edi. Edi itu saudaranya Neneng gitu. Terus yang ada di akun Api dan Edi juga masih saudara semua gitu. Mohon maaf ya Tereyong. Terutama bagi pemula seperti kami, semangat tetap berkarir berkarya di FB Pro ya. Sehat selalu baraya. Sukses, Sukses semoga semuanya, sukses ya. buat semuanya. Yang belum MK. Nah, yang sabar kalau rezeki itu datangnya dari Allah ya. Pokoknya mah semangat ya baraya. Iya, datangnya dari Allah kalau rezeki itu Amin. ya. Mohon maaf sekali lagi ya.
dari atas nama yang punya akun Cumi Barawak. Barangkali pasti banyak yang nggak senang, yang suka dengan bahasa-bahasa kami karena kami punya tema komedi Sunda ya. Komedi Sunda itu luas bahasanya ya. Mohon maaf banget, silakan yang senang mampir, pintu terbuka, yang nggak senang di scroll aja, di skip aja ya. Mohon maaf. Selamat siang menuju sore ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aja Neneng sama Ijah berpelukan, lihat tuh saudara tuh. Baik, baik dia baik. Bye Baraya. Dadah. Sukses kanggo sadayana. Amin.